Woi, aya naon? Dengan sangu. Nuhun sama naon atuh? Kunci entog be. Ye, atuh. Atuh jeung naon be. Geus lah rek mangkitna. Sok ya, nyawa kamu ieu aya opat mah. Tah nu gede tah, newakna tah, tanu abu-abu. Kieu. Tah, eta tah. Iya. Lah gede aya ge cukup ya wareg meureun lah. Ya atuh kalau bumbuna heula. Sok. Hirup di kampung mah wajib pisan boga ingon-ingon. Salian mun keur teu boga duit bisa dijual. Oge bisa diasakan jeung dengan sangu. Atuh bumbu teu kudu bingung meuli ka warung. Mun teu boga itu jeung ieu bisa menta atau nginjem ka mitoha atawa ka tatangga. Hirup di kampung mah es tuning dengan sangu teh sakapanggihna. Sigana tenitih 3 bulan sakali mencit ingon-ingon terus dipasak pakai dengan sangu. Kadang-kadang ingon-ingon dijual, duitna terus dibelikeun kana lauk peda.